Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu haturan kasadayana anu seneng dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Atuh carios anu baris kapihatur neraskeun hanca garapan akibat kawin kabuta bagian kalima. Mangga kami terdangu nyangakeun ieu carios wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu hayam jago ti unggal imah teh raong kongkorok patembalan anu teula teh ngong kadenge sora anu adan subuh kongkorokna eta hayam kayan asa beuki rame disambung kusel manuk saeran disada mani cerewet pisan siga nu ngahaja we ngageungkeun ka jalma-jalma anu masih keneh morongkol. Klutrak mangkam sin teh tanginas geus ngawaan tulak pantu dapur balang nempok keluar horeng teges kain rai-rayan caang atau kencring mangkam sin teh jeung bikacem taurun ti imah tuluy we arinit nyaeta katampian berjing malawa eta lodong hiji sewang keur wadah cai paheureun anu teula mangkam sin jeung bikacem teh balik ti tampian dirja jeung anak pamajikanna teh meh bareng harudang kitu da si omlen nyaring ongkohannya kitu asa kageungkeun ku solat bikacem anu nyurugan seeng anu satuluyna mah sarea teh taurun ti imah tuluy we katrampian bebersih kilawan ti haneut moyan anu kamran harita teh kaen ninggang poe Minggu waktuna barudak sakola palare dirja geus saged pisan make pakaian anu bersih samalahan menyakit tu apan geus ngahaneutkeun beuteung ku cai kopi sabekong harita dirja teh ngagero ka pamajikanna anu keur beberes di kamar. Ma ieu cing yeuh kadeheula sakedeung mah tuh kurunyung teh pamajikanna dirja kaluar ti kamar geek diuk kituna teh pahareup-hareup pisan ari barudak kabarana ya. Oh di tali kene bieu mah aya naon kitu eta bieuna mah rek bebeja ka barudak sanajan peuting geus kayan nya kitu geus jelas carita oge abah rek irit nyaba bisi barudak leungiteun ayeuna abah teh rek ngeureuyeuh pikeun ini teh keun wae yeuh teu bebeja di oge dageus nyahueun peuting ongkohanan hoream we nyusulanana katampian keun wae ku abdi engke dibejakeun ka barudak kajeun atuh ari kitu onaman ngan itu we tuh si omlen sina ka dieu sakedeung mah leos we pamajikanna dirja ngaleos ka tukang kasampak si omlen teh keur ngaropi we di mangkam sini dapur len yeuh kadieu heula cenah ceuk abahna barudak aya naon ibu Imas kateuing yeuh pokona temonan we heula abahna rek init temba nyimarni berjeng balik deui ka jero kolejat si omlen teh nangtung tulina mah ka jero aya naon bageung lain yeuh ari lain kumaha kira-kira daek lamun teh mah ku dewek dibawa pikeun nyaba si omlen puguh rada ngahuleng heueuh nyaba jeung dewek lamun rek milu hayu ngalah dewek teh aya batur pikeun ngobrol di jalan hayu wae ari ku bageung diajak mah ngan terus terang we yeuh kuring mah teu boga keur ongkosna keun bae ongkos kitu mah dewek oge aya nya ngan wayahna ulah hayang jajan we di jalan nah make jeung jajan sagala kawas budak jeung we atuh yeuh geura mawa salin heula jeung sarung urang init ayeuna meungpeung sukeneh ke atuh rek nyokot heula sarung di tukang ceuk si omlen meuni haget aya rek dibawa nyaba mah atuh da teu kitu oge apanan dina batina ti sore keneh hayang milu datang ka dapur pok si omlen teu cacarita heula ka hareupeun mangkam sin jeung eta kabikacem mangkam sin aduh doakeun ieu nya kuring sing aya dina kasalametan lantaran ku pageung teh ditah pikeun milu nyaba wah nyaan euy kacem kayak omlen rek nyabana teh paingan ti sore keneh ngoceh we geuningan nyata bae rek dibawa nyaba ku bageung rek milu kayak omlen teh nyabi
doakeun we kuring sing aya dina kaslametan anu di dieu atuh sing calager pek atuh ye kumi doakeun sing hasil maksud nya tema lebih kacem kalawan si omlen oge geus kitu mah loba codeka deui sanggeus mungkas sarung jeung kayan baju setel leos we manehna teh kajero deui kalawan harita keneh oge langsung arinit bareng jeung dirja anu kaen geus carita kanu jadi pamajikanana datang ka jalan mitra dirja teh jeung eta si omlen kaenting jaran teng di si jalan ngadaguan kendaraan nurek ka jurusan Purwakarta di jalan kendaraan balawiri mobil motor jeung wah sabangsana tinggerung seru jeung kayan sura motor anu teu kungsila nunggu di si jalan lar aya kol anu jurusan ka Purwakarta reg we eureun hareupeun dirja kalawan teu kungsi rebut tawar deui tuluy arunggah grung we kol disada dius init jalana menika nyemplung pisan salapa serepet mata pipaureun para panumpang tapi dah sok sadayang kitu berkah tapi kalau dituju aya dina kaslametan reg mobil kola anu tumpakan ku dirja jeung si omlen teh eureun jurut ke taurun tuluy lalempang mapaya jalan rondaan anu rek belasna teh ka Gunung Hejo kira-kira 2-3 kilometer deui dirja teh ngajakan heula-heula nya kitu barjeng maehna teh nya ngariuhan dina eta hanapeun tangkal cau jeung tangkal peuteuy selong pok dirja teh carita amat ka si omlen omat euy kayak di mana urang balik deui ka lemur ilaing teh ulah lair bibir kanu sejen yen urang teh jeung ilaing jalarah pilaku deui atuh bah da kudu oge lain bolon make jeung loba omong ka batur ieu mah nya pokona saeukeun urang we duaan nya bah samalah keur kuring mah kacida pisan nganunkeunana ku abah di bawah jarah nah haja-haja kuring sorangan mah Allah alam iraha bisa ka dieu ari anu dituju ku urang teh ka pertanyaan bah atawa ladon urang nyepen di Karamat ayeuna mah nya biasa we datang heula ka Kuncen kalawan ku urang diterangkeun ngeunaan permaksudanana tangke beja ceuk anu geus jarah ka Gunung Hejo kira-kira wanci magrib diajabkeun ka Haji Paesan teuing saha tangaran Karamatna anu ngageuh da tempat lantaran dewek oge kan kakara alina pisan nicak ka dieu ngan engke nya ye di mana urang geus tepi ka anu dituju nyata ka tempat Kalamatea omat batin sing teguh ulah rek lemar ari bener-bener mah ilaing teh hayang hirup aya tinggalieunana batur da dewek mah euy bener-bener geus gilig ieu teh lantaran ngarasa era jeung deui panas ku batur nu boga itu boga ieu sawah mereka teh sirikna palgalaga imah gedong palus-alus jabati kitu make ngabarogaan kendaraan sagala boh kendaraan sewakeun boh kendaraan keur kepentingan pribadi kitu tah bisi hayang nyawa omlen oh nya alah maksud dewek kieu hilang bara ari keur urang mah samodel anu sejen kitu atuh ulah-ulah seuseut kana usaha syukur-syukur lamun samodel anu sejen hirup kumanina teu kurang ku itu ku ieu eta ilaing kumaha ye cik kira-kira rek milu pikeun ngalaksanakeun ieu sakumaha permaksudan dewek atawa ngan sakadar marangan ulah tamah teuing dewek eueuh batur ngobrol di jalan ceuk dirja nyaritaan heula si omlen berjeng yuhan anu satuluyna mah nya nanya kana pamreganana pok si omlen teh ngajawab tegas siga nu eueuh pisan ka keueungna malahan mah sudah tina karingrang nu hatina ge pikir gede hate rek milu pikeun ngalaksanakeun sakumaha maksud jeung tujuanna dirja ari isanyana mah kieu bah moal pati-pati dari kuring diajak ku abah ujug-ujug haget lamun teh batin kuring teu aya maksud samodel abah oh jadi maksud ilaing teh sapagodos jeung dewek teu jauh kana kitu bah nya syukur we lamun kitu mah urang teh bareng-bareng jeung dewek ngan sakali dewek teh pepeujeuh omat engke di ditu teh di tempat pangjarahan teh lamun aya dedengian atawa aya tingalian ulah tepikeun ka
naon kitu teh ngagagalkeun karena permaksudan. Jelas nama sing kuat nahana dina eta panggodaan lantaran nurutkeun ceuk beja anu geus jarah ka eta tempat sok loba godana. Aduh pilaku deui atuh bageng ari pantar kuring kudu eleh ku gogoda mah keur naon lah kejeun milu nya geus we cicing di imah. Jeung deui asa piraku anu ngagoda arek binasa atawa arek nganiaya ka diri kuring eta mah ngaranna oge ngan sakadar anu ngagoda sangkan permaksudan urang kayan terjadi atau gagal. Heeh. Syukur ari geus kitu mah. Da jeung saenyana ketang dewek oge euy rada percaya ka ilaing mah nu kasebutna mah jelema ludeungan terus samodel mangkamsin nya ge ieu kasebut geus kolot kana buranganna mah aduh rada lumayan matak ieu ku dewek teh teu diajak oge lamun kitu teh mah jiga mangkamsin mah nya moal beunang dipake taro ari sanyana mah kieu bah asa piraku we ari diri kuring di henteu-henteu teu oge nya kasebutna mah bade abah teu dibawa jareh ari mangkamsin kasebut nama badega berjeng dengan nya dengan balampangan dek di bawah cek kuring mah lieur beh ditueun ti lieur. Nyeta kitu ye anu dipikirkeun ku dewek oge maneh mah diajak sotenan bubuhan kasebut balaya dewek. Nah matuh euy urang ngeuleuh deui bisi kahujanan di jalan mangkaring ceuk beja mah ti dieu teh aya kana 2 kilometerna deui ka tempat anu dituju. Jaba eueuh pilemburan pisan sasatna mah ye kasebut tengah leuweung ngeledegan jalan satapak ceuk dirja geus kitu mah atuh teu loba codek deui tuluy we tinggal di kain leumpangna ge mani garancang naker lantaran hayang buru-buru nepi kan dituju. Ari katamah-tamah jalan teh kain rata keneh tepati loba nyurang tanjakan atawa pepudunan samalah dirja mah leumpangna teh kapiheulaan ku si omlen lantaran kasebut ngurak keneh pantes kain cangker leumpangna oge. Beuki lila atuh beuki jauh katamah geus mimiti nyurang jalan satapak mapai-mapai sisiwahangan kadenge solat saing ngaguluh dilebakeun jalan teh akhirna nyurang jalan tanyakan menetek pisan beak tanyakan nyurang kepudunan jabakan taringul ku batu kencak atuhun jalan teh ngajadeg tangkal eurih jeung jarong paselang jeung eta nu kasebut remetan anu sejeuna. Kalacat naik deui ka pasieun jalan tuluy mah nyurang deui ka tanjakan jaba pungkal pengkol. Akhirna si omlen anu tadi kayan cangker teh dibere nyurang jalan kitu mah nya anu kakarapisan nyorang mimiti ngerasa capek manehna mimiti ngahegak kesa ngoprot masuhan sakujur badan kitu deui dirja mereka teh sirikna berabun celik amakal ngahegap suku geus ampil-ampilan hese pikeun lengkahkeun. Tungtung nama nya kitu. Tungtung nama berak we si omlen teh ngalungsar barjeng ngalungsar lama dina eta jalaneun. Ari dirja harita diuk dina eta luhur batu tuluy nama nyusutan kesang anu kayaan disusutan ku tungtung baju kampret. Sajroning dirja keur kana diuk dina eta luhur batu gawena tengan kitu we rarat-rarat bae. Red kalba katingali jalan anu tadi teh geus kasorang ngendat katingali pisan ukur sajengkal bakatingku luhur-luhurna. Red deui ka belah wetan katingali Citarum ukur sagede curug tuluy nama dirja teh kaen tanggah ningali jalan anu alek di sorang sakitu netekna jeung kayaannya jaba gaurawes. Sigana lamun ti kosewat teh mah geus hanteu. Barang koleang oge nya nyawa apan geus eueuh bakating luhur-luhurna eta Gunung Hejo. Len, aduh, capek euy, aduh, kumaha ya? Tanya dirja berjeng ngahegak. Sedang si omlen mah ngajawabna kaen teu pati tata lantaran nya kitu sarua diberengan ku amakan ngahegak. Ti koro muni asa tuhureun, sungut asa kaen nya kitu. Kaayaan rasa jeung nyaki itu kayaan haraseum. Aduh, alah, ente ari capek mah bah ngan duh rip fuh bah
sugan teh lain kieu jalana jauh kene teh bah nyawa teuing dadek oge ieu ke karaka dieu jawab Dirja jap jampe samalah harta si Omlen teh diukna pindah ngadeukeutan Dirja lantaran ngadenge suara satuan anu leuweung suara manuk rupa-rupa di sarada kayaning manuk ekek manuk titiran manuk tikukur kitu deui atuh heulang anu teu boleh ngagelik barjeng ngalayang di awang-awang angin manik tinggelebug da pugunya kitu di tempat anu luhur menang setengah jam eulna pok si Omlen teh ngajakan ngeureuh deui bah aduh hayu urang ngeureuh deui bah urang lalaunan we lempangna ngarah buru-buru tepi ongkohan nya bisa kaburitan di jalan mangkaning patepatan anu kayan sakieu aduh tinggal bah sakieu gareu manana tah dengekeun ku abah saratong geret mani balagar kitu ieu teh tanda geus nyedek kaburit cek si Omlen berjeng kitu na kuniang wenang tuh tapi panonnya kitu teu boleh we panon mah taret we ka si kagigir cek pikirna sieun aya oray atau bangsa sing seuredan dihandap nah atulah sugan we nya geus deukeut ka anu dituju tembal Dirja geus kitu ngoleset turun tina eta luhur batu geus kitu leos ari deui nyorang tanyakan muka pengko beuki ditu beuki kayan matak paur nyorangna lantaran jalan setapak katambah nanyak mudun tepikeun ka si Omlen maleumpang nage manehna sesorodotan leungeun ruarawela kana eta bangsa ari jeung eurih teu sirikna manehna mah eseuning muntang kana akar ngeumbing jangkar teh dari bohongan takakai ngajalgir kituna teh areuyan eurih paslang jeung dijukutan mani ngajaleg poek pam dipake nggona eta oray jeung bagong teh halimun oge apan geus mimiti ngadingding karasana ge mani kaen tiris manuk lawang di sarada kaen teh puguh dengekeunana monyet ting renyo ting slagrok lutung ting guntayang barjung ujlang ajeng dina eta dahan kai anu gede jeung jangkung manuk bincarung jeung cangkur leunggek kaen patembalan atuh saterusna mah glukuk segrok bagong leuweung kaen ting glukuk kaen ting selegrok ting grobas kana eta bangsa rungkun taksiran mah sieun ningali jelema harita si Omlen teh jeung Dirja teh rugreg eureun heula di Barung ku kaen hate anu kaen pada reuas dumeh gigireun kadenge suara bagong menyegrok barjing lumpat pok Dirja nyarita barjing gadang harewas ka si Omlen len aduh kadenge euy cing awas bisi aya satu galak jeung deui kadek kana tincakeun bisi aya oray mangkaning anu sakieu balalana yeuh nya baah kuring mah paureusieun aya oray we yeuh dina jalaneun teh dumata sing awas kana tincakeun nya ceuk Dirja ari nyata kitu ari garapak teh saeunana aya anu ngagarapak si horeng teh eta manuk gagak hiber ret Dirja jeung si Omlen teh pada tarangga ana brek teh kabireunguh dina dahan kiara gede oray meni kaen ngaleor tulina mulit kana dahan taksiran mah gagak anu tadi teh sieun ku oray astagfirullahaladzim abah tinggal itu oray dina dahan kiara uluh we alah sok acang majuri Omlen ceuk Dirja barjing nyurungkeun tong si Omlen tuluy we ngaleos deui barjing kituna teh panon mah ningali kaluhur da seni pacok ku oray na ari keur kitu teh jolah hareupun pisan dina eta jalaneun anu keur disorang kadenge sora anu ngagorobas jelas tarik nakranan nya kitu disangka ku si Omlen jeung ku Dirja mah bagong rek nyerang atawa rek kasebut satu leuweung sambil macan si horeng teh manuk canggih ngagarapak atuh si Omlen teh kuatkeun ka ngejak sukuna ti kos sewad memehan ajar rek ragrag kana jurang anu kaen sakitu gurawesna ngan hadena Dirja teh rikat ngawel ka leungeunna kalaca si Omlen teh kaluhur deui leungeunna teh dibedol ku Dirja aduh lamun abah teu kesit newak leungeun kuring nyaan sigana patulai di dieu bah geus kitu we euy di maneh kudu salamet euy
keun wayahna nya dageus jadi risiko urang bongan urang teh aya kahayang anu di cita-cita ongkohan dina sagarupa oge kudu ngalaman ripuh heula atawa anu disebut nya kitu nya hiji perjuangan anu tanpa pengorbanan tebal dirja kitu soteh seolah-olah ngupahan diri sorangan air ripuh nama nyemahna oge lain lumayan seumurna age iraha teuing nyurang ka tempat anu bener kitu ngan imah bakatingnya kadorong ku hayang loba dunya bacuk dina batina mah kari kumaha beh na teh batan marat hirup kajen nyeri sakarat kitu bedasna pangajak hajak dirja jelas bedasna pangajak hayang dirja anu dibarengan ku pangajakna hawa setan atau idajal halita dirja jeung si Om Lenteng ngeureuh deui dibelaan tunda karayat anu akhir namanya bakatingku ngeureuh teu burung we anjog ka eta munggangna blang geus kitu mah hati dirja jeung si Om Lenteng ngarasa bungangang barjeng karasa pisan kalilung sena ge ku dariuk dina eta hanapeun tangkal paku dina luhur batu. Alhamdulillah lain euy teu burung anjog euy nya bah ari kuncena di mana bah pan itu tuh katingali hatup imah na di lebak atuh turun deui urang ka lebak nya turun oge da moal sabaraha anu tadi nam yeuh urang ngeureuh saeutik deui lain ke urang reureuh teh di ditu tuh sakalian rek ngagoler heula ngagoler geus aya di ditu mah cek dirja langsung ngajakan di init lantaran kagok capek hayang buburu tepi ka imahna kuncen waktos nage seep mitra dangu rupina cag ieu carios akibat kawin kabuta urang cekapkeun deui ka dieu atuh Mang Arman Wijaya anu ngagarap ieu dongeng Sunda ngaturkeun nuhun tina sanes kanten perhatosanana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.